hoyong nu kumaha sih buku anu dipika hoyong ku guru sareng siswa teh kusim kuring dikumpulkan di damel sababaraha rekomendasi diajarkan ka penerbit. Alhamdulillah terus ngajang dialek dijanten buku gitu. Sim kuring gaduh misi kurikulum merdeka di rancage diajar teh minangka patron lah atau napi pelopor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastama Ari Andriansah. Sim kuring teh teresan penulis buku pelajaran SMA nyaeta buku Rancage Diajar Basa Sunda terbitan Pustaka Jaya. Dikawit buku kelas 10, kelas 11 sareng 12. Anu ayeuna mah edisi terbaru nyaeta kurikulum merdeka sami sadayana jenjang kelas 10, 11, 12 anu dibagi janten 2 fase. Fase E itu kelas 10, fase F kelas 11 sareng kelas 12. Kurikulum Merdeka teh saresna nama program enggal ti pamarentah ngagentos paminten kurikulum 2013. Inti nama sami tamung aya bentena dina eusi konten gitu ya. Anu kahiji kurikulum Merdeka teh langkung kana pembelajaran intrakurikuler anu langkung euyeub atanapi rupi-rupi. Janten ieu teh pembelajaran intrakurikuler teh masihan lorongkrang kanggo siswa kanggo ngembangkeun bakat sareng minatna sareng nguatan kompetensina. Kumargi kitu dina kurikulum merdeka mah si konten atanapi materi teh sakedik. Kumargi kitu kumargi sakedik waktu ieuna nalami janten murang kali atanapi siswa teh gaduh kaleluasaan kanggo ngulik kanggo ngantepkeun deui dari materi naon anu bade diulik sareng bade diantepkeun deui pangaweruh sareng kaparigelanana eta panginten anu benten sareng kurikulum satacana. Anu kaduana dina kurikulum merdeka aya anu janten inti nyaeta profil pelajar Pancasila. Ieu teh jadi pembelajaran karakter anu hasil tina kurikulum merdeka teh si murang kalih teh kudu gaduh sikap atanapi karakter luyu sareng profil pelajar Pancasila anu genep dimensi. Anu salajengna anu ngabedakeun kurikulum merdeka sareng nu sanesna teh nyaeta aya pembelajaran project. Pembelajaran project ieu nya kanggo ngembangkeun bakat teh. Janten upami ulik materi pembelajaranna di dina materi, upami projectna di dieu kanggo ngembangkeun bakat siswa. Kalebet kana mintongeunana sagarupina. Angkos dina project teh sanes wae sifat performanya tapi langkung kana menggali potensi murang kali sareng sagarupina anu engkena aya aplikasi kanggo profil pelajar Pancasila. Malah namina oge P5 nyata project penguatan profil pelajar Pancasila. Eta panginten anu ngabentenkeunana teh. Kahiji sim kuring gaduh misi kurikulum merdeka di Rancage Diajar teh minangka patron lah atanapi pelopornya benten sareng buku nu sanes. Kahiji kontena diluyukeun sareng pamerdi kurikulum merdeka. Lajeng dina buku ieu mah kaonjoyna teh nganggo genep pendekatan wijin ya. Anu engke tiasa diaos janten upami kapungkur nganggo taksonomi Bloom, ayeuna mah nganggo pendekatan wijin. Nah, ieu teh anu janten dadasar utama dina nyerat buku. Lajeng kaonjoyanana anu kadua teh materi kusim kuring langkung dikumplitan. Janten kunaon sapertos kitu margi aya fenomena di guru basa Sunda henteu sadayana basic guru basa Sunda teh lulusan prodi pendidikan basa Sunda atanapi asli jurusan basa Sunda gitu nya. Seueur keneh anu disebatna teh guru mualaf, maksudna teh guru nu sanes ngaulang di pelajaran basa Sunda. Kukituna sim kuring gaduh misi nya guruna diajar, siswana oge diajar, janten materi teh langkung dikumplitan. Mangawe tiasa dibandingkan sareng buku nu sanes, janten materi teh komplit. Kitu nya upami misalna medar hiji materi teh dikawit sajarahna sapertos kumaha, kamekaranana, jenis, ciri, logika, analisis sagarupi dilengkepan gitu. Janten ieu teh kanggo nguatan karakter sareng nguatan kompetensi murang kali sareng tiasa janten guruna anu teu acan apa ge biasa diajar tina buku ieu gitu kan. Nah, lajeng anu bentenana teh di dieu dina pembelajaran ieu teh aya project kan.
Nah proyek dia teh luyu sareng tuntutan P5 teh proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sanaos bahasa Sunda mah teu diwajibkeun, tapi kusim kuring di dedelan di dinya margi kadang-kadang dina P5 teh guru bahasa Sunda teh dijantenkeun media partner. Sanaos mapalna henteu kedah ngayakeun P5, tapi kadang-kadang aya materi sapertos kearifan lokal, tanapi wawasan kebangsaan anu engke teh meryogikeun pisan guru bahasa Sunda kanggo ayeuna teh tah. Kusim kuring nyobi dilebetkeun dina proyek eta anu sifatna umumnya dari proyek mah henteu aya batalina sareng mata pelajaran. Tapi kearifan lokal budaya sagarupina kusim kuring dikumplitkan. Anu kaduana aya aplikasi. Janten aya proyekna kumaha sih aplikasi di lapangan. Siswa tiasa tina kahirupan sapopoe misalnya upami dina gotong royong naon sih anu tiasa diaplikasikeun tina misalnya urang napakuran hiji materi pelajaran dina materi puisi atau napi sajak tah naon sih anu tiasa dietakeun di lingkungan dilarapkeun eta gitu. Lajeng saja biti komplit rubrik kasina oge nganggo bahasa Sunda gitu nya, khusus nganggo nami-nami bahasa Sunda gitu. Eta rubrik-rubrik dina buku pelajaran rancage diajar. Lajeng anu salajengna dina kurikulum merdeka pan guru bebas milihnya kangnya bebas milih kanggo materi naon wae tah kusim kuring disayogikeun mangga dipasian kabebasan kanggo guru kanggo nguli kanggo bade dipilih atanapi henteu nu penting disayogikeun sapatos dina materi pelajaran kelas 12 kelas F aya materi carita buhun atanapi sastra buhun lah sanes carita buhun dina sastra buhun aya carita wayang aya carita pantun aya oge wawacan. Tak kusim kuring dipidangkeun sadayana mangga kantun milih guru-guru kantun milih sareng mana bade mimidangkeun nu mana. Sajabi teh eta sistematikana Kang anu ieu teh ngahaja kusim kuring sistematikana teh dikumplitan sareng disederhanakeun supados ngartos oh ayeuna teh bagian aya bagian ieu. Upami di wincik mah aya tujuan pembelajaranana gitu nya anu kaduana aya persepsi jadi ngajak urang kali kanggo getol diajar nu katiluna aya pengenalan teksna sapertos kumaha lajeng aya materi aya contoh soal sagarupi anu kedah dikerjakeun ku urang kali lajeng sajabi ti kitu aya tugas kelompok anu tugasna analisis sareng bentana sareng kurikulum kapungkur teh tugas analisis di dieu mah henteu sifatna berbasis teks wae tapi ngagali pemahaman urang kali. Janten pamimasian patarosan teh sanes patarosan sajaknya eta sanes tapi ngagali urang kali karena pemahaman kana eta sajak jadi henteu textbook gitu. Janten anu dipidangkeun teks tapi nganalisis isi teks. Itunya tos teh zaman ayeuna upami guru-guru masihan pertanyaan teh naon anu dimaksud sajak tah sanes kitu tapi masihan sajak naon isi tina teks sajak teh dumasar karena pemahaman urang kali. Lajeng kaunggulan anu satarasna mah setting layout kan setting layout ngahaja sim kuring nyalira ngajengkeun ka Pustaka Jaya supaya setting layout teh benten tinu sanes. Tersanpan dirojong ku guru gambar anu aslinya ku juru gambar Kang Ai Sacadipura enten pamardi sim kuring hoyong gambar anu teh aya gitu. Lajeng teh eta aya nu disebat mind mapping sapertos peta konsep sagarupina aya disayogikeun di dinya janten luyu sareng kabutuhan zaman sareng salajengna kualitas kertas oge katingal Pustaka Jaya gaduh kualitas kertas anu lumayan sae ya tiasa dibuktikan lah gitu nya ieu tampilanana mah lah tina segi cover tina segi eusi eta anu diekeun teh anu dipikahoyong sim kuring teh keresan sata acan nulis ieu teh searching heula atanapi ngayakeun panalungtikan naon sih anu buku-buku ti penerbit sanes anu katinggalna anu onjoy mana ye anu kirang mana kusim kuring dikumpulkeun di damel sababaraha rekomendasi diajarkeun ka penerbit alhamdulillah terus ngajang gelek dijanten buku gitu eta kaonjoyana mah gitu. Hiji sim kuring teh karesannya sim kuring penulis anu sifatna henteu resep dipuji tapi hoyong nampi kritik tinu sanes kanggo ngawangun buku teh langkung sae deui kitu nya.
Karasan sim kuring teh sok ngisi materi ka sababaraha MGMP di tiap kota kabupaten sok ngajak nguriling gitu naros kumaha responna buku-buku anu diserat ku sim kuring. Alhamdulillah salami ieu mah positif. Kanggo panginten ti siswa nama saurna teh pan ari murang kali mah sok nu dipayunkeun teh sanes waka eusinya tapi tampilan teh raos macana teh teras tulisanana jenis pona sae terus gambar-gambarna oge raoseun sareng kurang kali naon teh gampil praktis di pomi di sana ka bumi teh gitu. Jantan lambut di perpustakaanana taras nyana ka bumi lajeng diajarna langkung semangat cenah panginten aya rojongan etanana. Anu kaduana ti guru-guru lagi alhamdulillah salam ieu responnya positif malah nyembatan teh raoseun gitu cenah. Malah nyata tadi teh aku materi dikumpulkan jantan anjeunna oge anu bieuna panginten teh acan tarang teh jantan mudah-mudahan manfaat materi anu dipidangkeun teh jantan saorna teh alhamdulillah manfaat gitu. Sareng sim kuring haja muka komunikasi jantan salami ieu pan upami antawis penulis sareng nu nganggo buku teh aya komunikasinya. Karasan sim kuring sok nguriling ka tiap guru malah sa Jawa Barat mah khusus guru SMA atau nanti SMK mah wanoh gitunya hampir wanoh sadaya malah muka komunikasi boh tepang langsung nuju macan materi atau nanti di acara khusus atau nanti nuju via chat nya atau nanti via medsos gitu kan. Iya nah malah kusim kuring mah sanes bonusnya kadang-kadang anu nyungkeun perangkat ajar oge dipasihan gitu. Janten panginten eta aya sisi kepercayaan di guru-guru sareng siswa anu sifatna non teknisnya maksana teh caket gitu antara penulis sareng guru teh eta sih anu dipiharep ku kabeh oge. Kusim kuring teh kieu maksana teh teu aya jarak antawis penulis sareng nu nganggo buku. Justru kedah menjalin silaturahmi atau napi komunikasi anu sae. Bilih aya nu kakirangan di sana teh. Kang ieu naha lepat tipe atau napi naha konsep ieu na kieu alhamdulillah ditampi gitu janten eta janten revisi kanggo engke ngadamel buku atau napi edisi salajangan oh ieu nu kedah diedit teh. Oh ieu kana ieu na teh. Lajeng nya dina ngawitan nulis buku oge sim kuring ngayakeun wawancara. Oh yang nu kumaha sih? Buku anu dipika hoyong ku guru sareng siswa teh gitu tina tampilan tina eusi tina ieu tah alhamdulillah ieu teh justru tina hasil komunikasi sareng guru-guru sareng siswa gitu sarengnya sim kuring ngalaman langsung janten guru oge ngawulang kumaha pamaredi siswa janten nya dibidangkeun hasilna ieu gitu. Bapak Ibu guru khusus mata pelajaran bahasa Sunda di jenjang SMA sareng SMK oge sadayana siswa di Provinsi Jawa Barat sim kuring umajak hayu nganggo buku Rancage Diajar Bahasa Sunda edisi kurikulum merdeka insyaallah tina konten sareng eusi layout sagarupina insyaallah matah nyirut nya janten hayu urang anggo buku ieu malah sim kuring salaku penulisna muka komunikasi nya pilih aya saran sagarupina insyaallah buku ieu dijamin manfaat pisan kanggo sadayana sareng kumajak sim kuring hayu nganggo kurikulum merdeka dina mapel pelajaran bahasa Sunda nganggo Rancage Diajar Bahasa Sunda insyaallah edun.